أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Anu mikiran baik dek datang bulan Ramadan teh aya nu mikiran awak duh aing maya awak tepati sehat hayang puasa di bulan Ramadan deres kene aya nu mikiran duh urut balanja tahun kamari ge can impas datang deui Ramadan pamajikan geus ngagereyeng bae hayang meuli kutang dua aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan hiji di PHK kontrakan can kabayar balik ke Lampung di Lampung ke Kerpaili ke Medan ke Palembang mending maling di dila motor mali mau buat gitu baik macam-macam datang bulan Ramadan aya anu bunga alhamdulillah aing datang Ramadan teh senang kunaon emang kita subuh udang-udang jam 7:30 mantep nu ngaganggu aja bae nya ngonci maneh pamajikan lagi geus bingung gatung mah eleh ieu ngerekeun gatung aya nu geus kitu aya nu bunga bulan Ramadan teh senang aing mendek datang Ramadan teh kunaon buka macem-macem geus teh kopi susu rujak eta bae nu kararasakeun ih bangunna nu karituna bae puasa teh dan kencak kanjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu ala niran bahu lain lalagaan jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka poar aja antak tadi ge aya nu bunga deuk HS bae nu bunga lantaran buka macem-macem nu bingung urut tahun kamari can impas aya anu di PHK macem-macem nu bener teh maka bae nu bener mah bunga kedatangan bulan Ramadan dek disambut Ramadan teh moal eleh nyambut ka bogoh urang mun urang dek kadatangan ka bogoh urang dek kadatangan bebene urang sapoe eta mandi 17 kali 17 kali gosok nage make batu bangkong ajur awak ujian kadek nyambut kadatangan ka bogoh teh kos kitu ulah aya kokotor setik-setik acan besi ka bogoh kecewaeun pokona mah dek kadatangan ka bogoh poe Sabtu di subuh mandi deui di samping mandi deui ngaca deui di tukang hareup ngaca nage teu cukup di hareup di tukang di kacaan
sesengitan geus puguh bangsa nusok babauan mah ieu mah geus macem-macem sesengitan malik hangru deui loba ting sesengitan ieu jambut ka bogoh teh pohara nu aya mah komo disuguh-suguhkeun geh diayak-ayakeun bahkan berani maling jang kabogoh di warung di dulu tukang warung mah ya tukang warung nah jeruk apel dicokot dipaling jang kabogoh berani tak kos gitu tak pokoknya mah kajen ting batur kecewa ge asal kabogoh ulah kecewa nyambutna pohara jasa santri mah lamun naon kitu pertemuan jeung kabogohna haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicoret dijual tafsir Munir jual gampang aing meuli deui engke penting ieu we nutupan ka bogoh bae pan belon teh santri teh belon geus pokona teu belon teh ku kitu bae geus jual geus buku atuh samping mah teh geus biasa ieu mah kitab tafsir Munir dijual bae tuh eta nyambut ka bogoh pohara jasa nah iya ge urang nyambut bulan Ramadan kudu ngaleuyan ibatan nyambut ka bogoh sebab ari itu mah urusanna jeung makhluk ieu mah urusanna jeung Khaliq jeung Gusti Allah anu nyahueun ka urang nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya sedangkan Allah mah geus ngajelaskeun as-shaumul li wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho sia mah laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mere ka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah sia mah puasa bae tah mah nu aing nu bakal males na sia mah puasa bae kajen bage subuh hudang maghrib no problem aduh asana kabeh mah lantaran hebatan puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak mudahan kene ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di titah hees gembung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees tak iya dibandingkeun jeung hudang hebatan kena hees baru pada subuh hudang zohor teu make salat rawatib baca sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba'an teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir tetep salam ya waalaikumsalam golepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah hudang asar kaca deui semua peureum sholli fardhu asar Allahu akbar likum brak deui hees udang maghrib nu disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak lagi nya nama embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang ti isuk nonton TV bae terus datang ke zohor nonton TV datang ke asar atawa aki-aki nonton TV teu ngan cicing di hareup jalan ai leungeun we nyekelan tas bae ai mata tas imba blon dah eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilong henteu Cilong mah wawan kitu wawan neuleukeun paling nyekal nya mah leuwih parah tah terbandingkan sih hade orang puasa orang supaya rapi supaya mantep abeh
nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus. Ieu mah jangan aki-aki bae. Nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus. Geus cenah mah geus nyaho tamat tahun teh Ramadan ieu. Kabur di kubur. Kudu boga perasaan kos gitu, mun boga perasaan aing asana panjang kene umur panjang kene bloon tah aki-aki. Tambahan bloon bin goblok tah aki-aki. Kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup. Duh deuk nyaan lah aing mah. Tuh, kudu kitu. Sambut Ramadan. Quran geura di mana tak Quran kuari? Di mana? Tanyakeun ka Incu Quran di mana? Quran sah, Quran aki, nu kamari teu di luar kamari teh dijual. Sia teh Incu deui saruana jeung bapak kolot teh bloon kabeh. Siapkeun Quran lah cenah kieu ya geus teu bisa majahat, geus teu kadeuleuh ka kaca. Jadi cenah geus teu bisa hese balelol. Deuleukeun Quran teh kudu dibaca, buka, deuleukeun, beres. Ege aya Incu bah Malik bah. Paingan hese dibacana tuh Malik ieu. Sawa inget maca koran teh, budak cekna. Bebeja ka babaturanana ka anak. Geudeul rame jasa, mobil dibalik kabeh. Nana cek Incu dan dibalik. Salah maca. Dan koran anu dibalik. Ai kolot baheula kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang deuk datang lurah teu nyaho eta lurah, atuh biasa bae urang pajar hansip. Biasa bae. Deuk datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ka mana? Teu nyaho atuh biasa bae, malah mah teu ditanya ku urang. Dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati kagungan bupati moal disambut atuh. Kitu kene dek datang presiden teu nyaho kautamaan presiden kaunggulan presiden biasa bae. Tapi lamun nyaho ieu bos. Di mana datang sok burak bere. Bahkan nanya ieu usaha tanah. Ukur. Mantap jasa ya. Beli geus ku sia. Ai bapak aing mah teu deksit doang. Bos bloor di mana bos ge mah. Nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat. Jadi urang ngahormat teh ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Berbagai urusan, berbagai sektor kunyana diurusan, perpolitikan rapi, tataanana, perekonomian rapi, jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego ieu. Teu bupati teh lain urusan aing teh mah urusan PJ teh mah urusan PJK kareta tuh PJK mah. Urusan PU tah ieu PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus pokona mah ieu ulah datang ka nungtek ieu tah nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati na nu bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pan cenah kieu haronges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya anak tebuah duit minta ke dokter ke aing pan mentanya teu nyahoeun pan ai tampiling bisa ku aing bisa ye waalaikumsalam kurangnya ragang tuh di mana tuh di nu cambungan teh kieu kana atuh pan bebeja ka dieu penta jang meuli eta kene ieu atuh pan bebeja ka dieu tuh boga duit aja pedal da rusak yo nganteng endong doang nih mah atuh aing ngabejaan ge kos kitu. Terpercaya didatangkan ku jelema tah ditengetkeun dicekal ieu sia urang mana urang anu ieu sia urang anu lain saurang lamun itu terpercaya beusi bupati terpercaya tah rakyat sia tah bego beureuh deul atuh nyana ti loka jalan apa ka mana sih neleumpangana ka Bandung bae tah naon sambungan rapihan
rakyat leutik ye nu ngaguling loba jasa santri aya nu ngaguling aduh jangan ngaji ka dieu teh ngaguling di deui kiai bengkak saya nggak ngaji-ngaji cenah ya emang kenapa sakit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu aing digerget ke bupati nama cial ke bupati ya ulah ke bupati atuh ke urusan PU atuh kan urusannya anak kabehan ih rapihan geus ke bulan puasanya lulus ngaguling deui jauh keutamaan pejabat ilmu urus politik ekonomi budaya dan berbagai keistimewaan lancar urang hormat kanyana sambut ke urang nyaho lantaran tuh istimewa jasa Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae heran berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno niatan lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh mantep bagus bae geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng geus PKI lah tetep bae unggul bae menang satan unggulkeun Allah lawan ku sia Bung Karno moal pisah ka jeung kukumaha ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan geus dicitak gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto bagus keun jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae aduh Haji Pudoli asup Golkar deh beres terus cek Pudoli ente aing mah duitna doang doang yang Haji Pendi lah setebareres nah iya sambut di kumah nyambut dah kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka berarti lain lalawara nah urang mah pokona sambut Ramadan bakal dicaritakeun minggu hareup jadi mah syukur aba-aba doang ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan syarat rukun puasa ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh ngabesan sial jasa aing ngabesan ieu coba nyana beratan ke Ramadan tak beratan ka ngabesan coba aja iya cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga kunga hormat ngamapang bunga di papag Ramadan haram ka neraka mata kemun aya jelema bunga jasa datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeuraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan pae surga lantaran geus bunga jasa datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana kumaha hormat ka hormatna mapag bulan Ramadan 5 poe di surga nah maningan pae tameme Ramadan maningan datang ka Ramadan cek aja pada puyeng aingnya gitu tuh bahasana model nukolot mending pae lah ceknya lah puasa tapi surga kan mantep aduh tetep itu pae majanu Allah yuhyi wa yumiit eta mangan sakadar dek datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan tanyakeunlah ka diri urang aing si bunga tanti dek datang Ramadan jabongan awak siapa ku tolol-tolol teh bunga teh siapa lapar cakana nyawa sorangan pembeuteung teh teu kuat asal datang ke jam 11 bae hajuna rapat beuteung jubatak kiceup
Teh dirinya doang taing mah teh teu kuat teh tah. Aduh. Mangka keistimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaran. Makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan. Lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana. Jadi kudu karasa lapar lah, aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kok teu puasa kan. Ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat. Angkat lagi. Kuna jangan puasa teu kuat ya saya. Pulpen kudu alana. Sama lain puasa gering sama. Tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede. Sedangkan niatan puasa teh aya nu ngambelan malaikat. Pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid. Malaikat raqib belah katuhu, malaikat atid belah kenca. Mayal fizu min qaulin ila ladai raqibun atid. Tugasnya nuliskeun raqib, nuliskeun nu bagus-bagus, atid nuliskeun nu goreng-goreng geus teu pada nyaho tah mah. Ieu mah aya satu pertanyaan. Ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa teu pantamat teu kadenge teu kacarita. Urang mun ditanya kos kitu mah bisa jawab. Nyahonya. Ya nu diomong nu ditulis we pagawean nyata jeung omongan. Nah, nu zikir khofi aulia, para aulia Allah, para sholihin, panggana mah di jero hate. Cicing geus sungut nama balem matana kadang peureum, tapi kan jero hatena zikir ka Gusti Allah. Tah eta tak katulis tante ku malaikat. Eta nu jadi permasalahan. Cek saulama henteu lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat. Cek saulama tulis. Ditulis kumaha? Ditulis bae tetep. Nyana nulis naonna? Nulis aambuan malaikat. Hate urang teh teh kajeun teuing henteu ngomong sungut kaambe ku malaikat. Mun Quran kaambe Quran, mun sholawat kaambe sholawat, mun zikir kaambe zikir. Niatan ge di jero hate, mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat. Mun niatan maling hangru. Malaikat hangru amat ya. Nah, Ki Haji boga SMS-an jeung jahe. Wow, pahit ya mah pahit. Cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot. Kaambe taku malaikat hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat. Nu mantak urang kumaha kiai ilmuna hebat jasa mun nyaritakeun tafsir nyaritakeun hadis usul fikih hebat jasa alatna luar biasa tapi teu ngeunaheun didayekeunana kunaon eta kaambeula ku malaikat lain ngaji golkar cak malaikat bau golkar bau PDI jerona, bau PKB jerona, bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji tapi bau kepentingan kamu situ ngajina tetap tegeunaheun kadegena sebab niatana lain deuk ka Allah. Lempengkeun bukakeun hate bersihan bulat dikawuhkeun. Pertama diri aing nu deuk ka Allah, dua batur deuk ngaluturkeun deuk los pokona mah iman ka Allah bae. Cek malaikat ieu mah seungit ye meseungit ieu beda ye. Waduh barang dibere ku bupati rada bau ye, rada bau. Waduh pilpres gede berena bau bentak ieu ye, bau bentak geus menang can bau ieu mah ye. Beda kalau dilarang hari mah ulah main duit cilaka tuh main duit terus bae. Urang kuari teh nyaho kan kok ican turun-turun cenah duit aya tak kiai ngomong gitu belum tak kiai. Masyarakat baca ngomong kiai dan kiai pancen dia senang geus rada hanet ieu mah antaran kuari maka PK awas nyana ngaluarkeun duit nah ieu borgol langsung. Ieu mah kudu geus pilihan nurani. Tuh, untuk sih hati-hati. Ieu sebuah negara, waktu puasa ka negara mantap ya. Ya, nah ieu hate urang kaambe ku malaikat. Mantap seringkeun tafakkur ka Gusti Allah beusi salah loyog hate.
hayang mulia, hayang agung, hayang macam-macam di luar lillahi ta'ala ka ambeuna lain deui ge ku malaikat. Asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidato. Pidatonya ada di langit. Wahai para malaikat-malaikat, di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru ka ambeuna. Nu mana tuh eta nu sok barengan jeung bupati. Iya tadi. Nu sok kampanye tadi. Iya betul. Iya tadi. Hangru ka ambeuna. Malaikat ge di ditu pidato deui ulah didareuketan budak teh mah hangru bau bentek. Malaikat pidato. Tapi lagu nu bagus. Weh para malaikat, itu mah seungit jasa tuh komo kelekna seungit lain tah. Niatanana bagus. Quran ka ambe Quran, sholawat ka ambe sholawat, zikir ka ambe zikir, niatan bagus ka ambe ku malaikat, niatan goreng ka ambe ku hati-hati. Mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah henteu neuleuh rupa jeung jasad tapi nu dideuleuh hate. Geus Allah neuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia dek dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung kumaha engke kapanggih sia jeung aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho. Aya urang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah, aduh luyag loyog hate urang. Ieu di bulan Ramadan maksudna urang bersihan geus lah nunggeus mah Gusti nunggeus geus wae teh atulah hampura Gusti. Tuh aing ngahampura emang aing tetangga sia, emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura aing mah ngahampura aing mah pangeran dosa sia gede ge dihampura bae. Geus atuh abdi deuk ngelempeng-lempeng diri deuk nyambut bulan Ramadan tah dipersiapkeun ti kuari kene hate buka ke lempeng ke rapihan kabita amat mundongeng-dongeng para sahabat, para tabiin, para solihin di bulan Ramadan teh menang Lailatul Qadar. Aing mah bejana we datang ka wisan ieu tareh pae can pernah manggih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kos kumaha kiai asal ngagebrai Lailatul Qadar. Ngagebrai caang Lailatul Qadar. Di puri ge aya teh si embang ngagebrai. Ping-ping putih eta Lailatul Qadar keneh tah. Dadana ge putih di sarua. Eta Lailatul Qadar. Jahanam da mah budak. Lailatul Qadar bae urang carita Lailatul Qadar tinggal kabita jas. Geserkeun hate urang karesep kada dunia minimal kurangan. Karesep gaul jeung nu teu paruguh kurangan. Di bulan Ramadan urang bener-bener mensucikan diri sebab Rajab syahrullah, Syaban syahri jeung Nabi bulan kaul, Ramadan syahru ummati. Entek jang urang persirahkeun mulayan ti kuari ieu mah sakadar 2 minggu deui urang siap-siap hawana we saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan emang urang geus kahambeu hawa deuk pilpres soal nanti Ramadan teh geus kahambeu jasa wae tah urang siapkeun sambut bulan Ramadan ke minggu hareup insyaallah urang bahas tentang syarat rukun jeung kautamaan bulan suci Ramadan. Abeh urang puasana mantep sesuai jeung aturan nu nita puasa. Lantaran puasa teh aya anu gede ganjaranna puasa di luar Ramadan, aya nu leutik aya nu teu diganjar. Puasa sia kunaon dia puasa ieu? Aing muasaan si sarwit isya jasa urang ke di puasaan bohongan gua ingin tanya nya teu nembala tanya deui nyilu kajunya nongong ngajebris tanya deui ku sia geus 3 kali diciduhan aing oh bener tah kudu puasaan tah kos itu batuk tah ieu muasaan sarwiti ya barang bau di puasaan belum teh budak
eta kos gitu tuh benang gajaran puasa hawa nafsu dosa malah nyin leng batur. Nomor kedua puasa ieu mah puasa dengan sekadar awak supaya hara rampang bae daripada diet lah mendingan ieu dipuasakeun. Eta teh ngiit awak supaya ngareunaheun awak atuh biasa bae teh teu beulah ganjaran puasa kos kitu. Lamun aya panitah puasa teh tah ti Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak ganjaran aya parentah parentah ulah mun aya parentah laksanakeun jadi awak urang teh diparentah ku Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak istimewa ke puasa. Jadi lamun kahayang urang mah puasa teh nafsu ngaranna hawa nafsu. Aing mah puasa bae ieu mah tidak kusasa kusaha ieu ditanen teu kusasa hayang sorangan bae. Berarti kahayang sorangan. Ji cek Allah. Aing pan pangeran pan puasa meureun ka aing. Aju sia eta sosoranganan. Atuh pan aing udah ka ganjarna ge. Aing mita henteu naon teu ka sia. Aju sia puasa bae. Ya neraka sia. Teu beunang sambarangan puasa ge kudu aya parentah. Kudu aya parentah tak puasa mentak aya hiji waliullah beki dahar jasa ibadah dahar bae wali nya teu nyawaan pajar lain wali jelema isuk-isuk nguduk 2 piring berang setik dahar 2 piring tes dohor ke dahar deui meme asar dahar deui tas asar dahar beak dahar kan biasana wali mah zikir bae ieu mah beak dahar malah dek ngaji ke nimbel belum dek ngaji ke nimbel sabaraha kebel ngaji sih tetep nimbel baik persiapan caknya naik aya nu ieu puasa bae nu saurang mah puasa bae puasa salat puasa nah lantaran ieu kiai nu dahar bae kiai nu puasa bae kiai ayalah jelema nu geus diwalikeun ramena baheula laporan nanya mama kula ai kiai anu mah dahar bae tapi muridna loba ngaji biasa kiai anu mah puasa bae sarua muridna loba gua mendek nanyakeun teh istimewa anu mana tah nu dahar bae teu puasa-puasa nya mah jeung ngalarang ka murid ulah puasa murid neueun lalitu murid eta mah ai ieu mah puasa malah muridnya lainnya naon teu loba ngomong muridnya mau ngomong itu mau ibadah sih cenah dahar bae aya nya naon teu kiaina biasa bae nya mah nanya tah luhuran mana tah ieu na martabat bok luhuran udah dahar bae balik nya da aing mah can pati percaya pannyanya asana jadi unggal kita kehebatan nu puasa tapi itu hebatan nu dahar bae saya sebulan nanya deui ka kiai hebat nu dianggap istimewa ka kiai eta batur mah nanya masalahnya mas jangan mah nanya eta deui kiai aya hiji kiai anu kiai anu nu dahar bae jeung kiai anu nu puasa bae deuk nantu nanya teh kula mendek nanya luhuran mana pangkatna antara nu dahar bae jeung itu kabeh ge hararebat ngajina baragus muridna ngan eta doang tah itu mah dahar bae teu puasa maksudna ke kajero heula doa ka Allah gitu. Oh barang keluar deui teh luhuran anu dahar bae yang lain mah bingung sakira teh luhuran anu dahar kakarak dua aya katilu wae nanya urang sabulan deui tanya deui kok kieu hebat di lain tempat. Nah jadi sarua jeung tadi tah begitu aja luhuran nu dahar bae tah luhuran nu puasa kecek jadi jawabanana mama tadaruh heula ka Gusti apoe dua poe ka tilu poe aya jawaban luhuran nu dahar bae ciban bisa kitu ja kan cenah dahar mah mawat hayang nginum mun gede dahar loba nginum mun loba nginum beureum bae ada tuh bisa luhur tepuyang enggak ada kan ieu nih luhur ieu luhur ngan dibandingkeun jeung nu dahar bae luhuran nu dahar bae nya nama deuk nanyakeun ge di mana selipna
ulah aja ngabandingkeun ka sia berarti aingnya dahar bae luhur lain kitu atuh sia pangkat ieu mah atuh mah bangsa nanggaran-ngaran ore koros kabeh ieu mah atuh ieu mah batur ieu ibadah kan ieu mah puasa ieu mah puasa tah luhuran nu teu puasa selipna di mana ieu pengetahuan urang ulah aju ngabandingkeun aing berarti luhur jah ieu dahar bae sia mah sok ka sorangan pugu ngan nilaina ku sorangan geus ieu nilai mah kabeh ge koros kabeh doh jodoh kiai sok-sok kiai ge orekos aing bapana orekoros pada rombongan orekoros kabeh anu urang selipna di mana ieu tuh nanya lah nyana ka hiji jelema anu luhur ahli suluk senggeusna kiai anu ngajawab luhuran ieu abdi nanya ka anu kadua luhuran ieu keneh nanya ka tilu terakhir tetep luhuran nu dahar we belah mana selipna sih mama henteu ngagorengkeun ngan abdi mah aya nya selipna oh budaya nya selipna saeutik mana ari anu ieu ibadah kiai nu teu dahar jalma sesuai jeung aturan Allah teu mengada-ada nya nama dahar ge lain hayo bae ketika lapar dahar teu lapar mah elok aya teh mah terus bae atuh kuari ge persiapan jang dahar ge geus disiapkeun deui iman teh nya nama asal lapar dahar dahaga dah aing teu lapar mah teu jadi sesuai jeung kaayaan mana anu dibutuhkeun dahar mana dibutuhkeun nginum mun ngantuk kajen teu ingkeur ngaji hees bae loba tah mah kieu nu kitu mah hampir kabeh di desa parok gitu teh mah eta wali kan bos kitu sia deh besi aya di dieu digigireun urang mah hees bae nah ieu wali walingi belum walingi mah tah ieu tah ieu dahar teh lain sadahar-dahar we mah hiji di mana butuh dahar dua niatan jang kuat ibadah sholat maca Quran zikir nah iya sesuai jeung parentahnya nama ari ieu nu puasa bae lain teh hebat ngan aya pemaksaan diri nya teh pemaksaan diri jadi sorangan tanpa diparentah ku Allah ngan tabarruk ka Allah melalui sorangan luhur nama ngan dibandingkeun jeung perintah Allah nu langsung luhuran keneh nu melalui perintah sebab ieu mah teu mengada-ada nu dahar mah ieu lapar dahar emang dititah kulu waswabu ieu ari ieu mah sanajan lapar ditahan ku aing ditahan aya pemaksaan diri jadi berarti aya rada takabur aing mah puasa bae kajen ku bisa deket jeung Allah tekan ku puasa padahal mah teu kudu ku puasa deket jeung Allah mah ku sesuai jeung parentah Allah deket jeung Allah tah ieu bisa nya nama ieu nu dahar bae mah hiji dibutuhkeun dahar niat jeung ibadah ari nu ieu mah aya pemaksaan diri bahkan lamun puasana saeutik deui mah ieu cak eta nu suluk teh salih saeutik deui mah si ieu lamun boga rasa bahwa ieu teh nyana puasa teh boga kekuatan nang dirinya atuh bisa-bisa teh diganjar ku Gusti Allah selik saeutik bae silakan cilaka nu mantap nu puasa bae can puguh hebat lantaran niat dideuleuh jeung perjalananna kumaha nu dahar bae ge can puguh komo nu dahar bae meslik loba jasa teh ieu mah loba jasa selipna teh ieu mah orenganan ngagunakeun batin kabeh nya jadi urang deuk dahar bae nginum asal batin urang ka Allah puasa bae ai batin teu ka Allah mah ku hawa nafsu cilaka nah ari puasa Ramadan mah instruksi Allah kana puasa sia tinggal ridokeun we hate urang kuncina mah Gusti abdi datang ke bulan Ramadan taju ku Gusti dititah puasa abdi ridho jasa dititah puasa ku Gusti andai kata abdi dibere kuat berido jasa andai kata abdi dibere kuat cuman bari lapar ridho abdi mah lapar na jeung dahagana abdi mah ridho kumaha Gusti bae geus tah eta tanu hebat mah tah urang ngalaksanakeun parentah Allah di bulan suci Ramadan ridho ngalaksanakeun parentah teu ngarasula panae kieu ye aduh ya aing lapar biasa ieu teu genah hirup ya aing sabarna mah aing aduh ieu parentah mah parentah bae tapi aing lapar ye
aing mun bisa demo mah Allah demo ye tak budak sakumaha ka DPR demo tak ulah kos gitu ulah ngarasula ridho nunyin urang Allah nu nitah puasa Allah nu ngalaparkeun Allah nu ngadahagakeun Allah eueuh jelema urang ka kamar nginum eueuh nu jeuleut kumaha tenang Allah teh lain jahanam teh bantu aya pandinya jawara di luar puasa asup ka jero kamar nginumnya da di jero kamar lamun neuleuh ieu tak ulah datang ke kos gitu bos budak ngangon orenganan ngadapok bae di bujur kebo tangangon eta tak iya ya jadi urang ridho abdi dititah abdi didamel ku Gusti sakiain ridho abdi dibere sohab ku Gusti ridho dititah puasa Ramadan abdi ridho dilaparkeun ku Gusti ridho ku lapar didahagakeun ku Gusti abdi ridho ku dahagaan tah boga ridho bae geus luhur urang ridhokeun sagala rupa kejadian di bulan Ramadan intina puasa urang supaya mantap jasa mundal ieu nulus kolot mah kudu dirapihan tanya jadi sambutlah Ramadan ku ridho Kulantaran niat mah tempat dina qalbu dina hate teu kudu dikedalkeun teu kudu ya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan ya hadisan teu kudu di jero hate bae geus urangna ieu na nyamen ieu na geus bae nah naon cak pamajikan geus niat kitu kadangnya kolbu cak kiai get makomna maudina qalbu niat maneng geus gitu ge teu kadenge ye ibadah puasa mah jeung Allah neng wara cak pamaji kada-kada gaji 3 minggu wae ge qalbu neng tah masalah kulantaran tempat niat badina hate urang kelempang niat mantas salat maghrib niat aing mah penting ye lah daripada besi engke kabolosan niat bari lempang di jero hate nah itu semoga dina terjadi hasil dakwah kabeuli Avanza hasil dakwah ganti tina Avanza kana Innova hasil dakwah ganti tina Innova ka Fortuner ye atuh tah mah ngelehkeun calotan nu kos kitu mah lain dakwah aja hasil dakwah mah kudu kieu ngomongna alhamdulillah nu tadina teu bisaeun wudu ku gara-gara kiai anu datang ka dinya jadi rarapi wuduna nu belah ditu teu daek sarolat tadina barang datang kiai eta dakwah ka dinya masyaallah akhirna rarapi salatna nu tadina belah ditu jelema kararayan teu darekeun ngazakat barang aya kiai eta dakwah ka dinya dareek ngazakat kiai na mah teu boga nanaon na eta mantep takos kitu hasil dakwah ngantek aya kiai dongeng gakula alhamdulillah kiai duh berkat kerja keras dakwah saya pesantren kebangun majelis kebangun ceknya terus kendaraan juga udah alhamdulillah je soekeun taulah ku aing sumutna ieu masa hasil dakwah si kos kitu kita kok urusan ada duit ke pondok pesantren ke majelis saya itu mah hasil dakwah duit mau urusanana dakwah mengajak manusia supaya wau ke Allah nu tadina teu iman supaya iman nu geus iman supaya leuwih mantep imanna nu encan ma'rifat supaya ma'rifat eta ngaranna dakwah kos kitu jadi salah kaprah ku ari mah dakwah mentak lamun teu diberkatan manyun bae kiai ya dakwahna nu dimaksudna ge eta saju mun diondang deui ka dinya dibuleudan malah mah tapak jalak teu kudu ka dinya deui pohoan ngeberkatan baheula nu dimaksudna berkat atuh kitu bae gitulah salah kaprah tentang dakwah insyaallah nah ya
dek nyaritakeun tentang sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Kangjeng Nabi teh diangkat ku Gusti Allah jadi nabi, diangkat jadi rasul ku Gusti Allah ketika umur mencapai 40 tahun perjalanan. Kangjeng Nabi memeh diangkat jadi rasul teh luar biasa istimewa lantaran beda tinu belerea. Kangjeng Nabi mati awal nage nembongkeun kejujuran jeung keadilan, timbul pangkatna dengan sendiri nama masyarakat nyebutkeun Al-Amin, terpercaya. Kabeh ge gimbir lamun geus kadatangan ku Kangjeng Nabi, sebab Kangjeng Nabi mati lok mislek A B ieu lah Kangjeng Nabi. Setelah umur 30 tahun mencapai 35 Kangjeng Nabi geus teu pati resepkeun babarengan jeung manusia. Lobana nyorangan di kamar, lobana nyorangan di imah bari tafakur zikir ka Gusti Allah. Menghadapi ndek diangkat jadi rasul mah Kangjeng Rasul teh teu puas sorangan di imah sorangan di kamar teh, langsung naik ka gunung Gua Hiro. Didinyalah Kangjeng Nabi tafakur, didinyalah Kangjeng Nabi muraqabah langsung ti Gusti Allah. Saha atuh nu mereg, saha atuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi dia eueuh. Allah geus memilih ka Kangjeng Nabi. Lumentek ieu ge kabeh ge kan pilihan-pilihan Allah ieu. Teu karasa ku urang. Sok geurage. Sok geurage. Ulah boga pengakuan urang. Anak urang nomor kahiji didesak urang, mondok sia, pesantren sia. Geus dipecut geus dikumaha lantaran embungeun bangkawara jasa anak urang teu daekeun mondok urang kumaha dikondisikeun tita mondok urang. Sebab ku Allah tulisanana eueuh masantrennya nama eueuh. Kurang didesak-desak teu daekeun mah. Nu kadua mah nu kadua. Lah aing moal nitah geus pokona mah kumaha nyana bae. Kakarak kaluar tamat sakola SD dong bah. Pasantren geun bae kula bah. Pasantren mah sakola semoal bah lah. Kunaon emang? Lah, musarakola mah tawuran mararabok batu buareres. Bener sih rek mondok, bener. Teh dititah teh naon mondok pilihan Allah. Jih. Deuk kumaha coba? Nu katilu, mondok teu daek, sakola teu daek. Anggeus. Wah, berat ieu bagus berat. Nu kahiji mah teu daekeun mondok ngan sakola mah daekeun deres. Nu kadua mah embungeun sakola, pandangan hatina geus kos kitu bae. Tawuran aya di sakola, zina aya di sakola, mabok aya di sakola, teu hayang cak nu kadua. Kula mah mondok bae, mantap. Nu kadua, nu katilu ieu mondok embung, sakola teu daek. Main PS bae gawe. Eta kan pilihan-pilihan deuk kuat coba yuk. Aduh, sanajan cicing bae ge kolot cicing bae ge bakal gitu bae. Ngan ulah cicing tetep urang disupri ngatur. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Urang teh bertugas ngangon. Adapun diangon ge ai mapal mah mapal bae ieu. Ngan urang sebagai kolot ngangon. Tuduhkeun santren sia, mondok sia. Tetep bae teu daek bae. Jadi pilihan Allah baik. Namantak andai kata jelema dibawa ke hutan, cicing di hutan coba, set di hutan, pager ulah kena kamu mana, cicing jadinya. Ulah aya anu ngadidik, ulah aya anu naon merenaon, coba kumaha dileung ya bakal terdidik sorangan. Kakumaha kahayang Allah. Ulah hiji jelema dididik di leuweung, nu ieu belah dieu, nu ieu belah dieu, nu ieu belah dieu, bakal beda.
bakal beda kumaha Allah sesuai jeung karakter masing-masing jeung kahayangna masing-masing. Hiji engke bakalna resepna ngadaharna suweg bae jayana suweg ngeunah cakna suweg teh dileuweung atuh. Nu hiji resepna nya nama ngadaharan wibutun bae, nu hiji pupucukan teu meunang manggih pucuknya nama pucuk naon bae termasuk pucuk isuk-isuk. Terus beda-beda cara resep dadaharan ngomong bakal beda sanajan engke bakal tibul bahasa Arabna bakal beda-beda. Kumaha Allah engke bakal tak hirup di tengah-tengah manusia dididik kurang tapi tetap boga jalur masing-masing. Nuka ditu keur carita Kangjeng Nabi eueuh guruan Kangjeng Nabi mah langsung begitu Kangjeng Nabi resep nyorangan birang jeung peuting otomatis tarasare Kangjeng Nabi teh tarasare ngedeng gitu di luhur guha. Paling ge Kangjeng Nabi teh bari diuk ieu kajab sare ke hudang deui zikir deui mentak dituturkeun ku ari kuno ngaji ge ngan lain ngerejet mah kerek nurutan Kangjeng di guha cek kana teh oplo jasa teh budak teu boga kaisin di tengah-tengah jelema kerek teh blon. Sare Kangjeng Nabi teh bari diuk mantak aya diuk khusus perjalanan ahli thariqah boga dalil ketika Kangjeng Nabi di luhur guha tafakkur khalwah sorangan dengan cara silakna Kangjeng Nabi seperti eta dibejakeun ku Kangjeng Nabi dituturkeunlah ku ahli suluk carana kos kitu mantak dierad keluar ahli sunnah wal jamaah pan eta mah memeh diangkat jadi rasul kos kitu mah kunaon dituturkeun pan urang mah titah nuturkeun soteh sabada jadi rasul naon anu diucapkeun nu diperintah ku Kangjeng Nabi opan eta mah perjalanan kitu mah memeh diangkat jadi rasul. Pertentanganlah antara berbagai ulama urusan ulama teh geus kajeun. Urang mah kuari keur nyaritakeun tentang kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat Kangjeng Nabi jadi rasul, dibere ayat-ayat. Nu pertama tuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam sampaikeun ku Kangjeng Nabi di mana butuh ayat turun, di mana butuh penjelasan turun, disampaikan ku Kangjeng Nabi ka ahli Mekah, ka kufar-kufar Quraisy, ka Yahudi, ka musyrikin kumna manusia nu aya di Mekah. Umumna adalah kufar Mekah. Bahasana ketika di Mekah. Geus puguh tanda-tanda kebesaran Gusti Allah nu tadi dicaritakeun. Dimimiti sisikian berikut hujan berikut tanaman nang Allah ditambah deui dengan kemahakuasaan Gusti Allah ialah planet-planet, bintang-bintang dan lain sebagainya, seluruh bumi nu ngaran alam ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun dalil, ngajadikeun ayat. Di samping eta Kangjeng dibere ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim disampaikan ka kupar-kupar Mekah. Kumaha tah narimana orang kupar Mekah? Ya wa kadzalika nusarriful ayati wallahu alam bimuradi. Sakumaha Gusti Allah geus kajelaskeun kana tanda-tanda kebesaran Gusti Allah, tanda kemahakawasaan Gusti Allah,
tanda kamaha sampurnaan kakawasan Gusti Allah ten nusarriful ayati cek Gusti Allah kaula ngajelaskeun kana berbagai-bagai ayat Al-Qur'anul Karim di samping nu tadi Allah mere ayat-ayat suci Al-Qur'an begitu disampaikan ke kufar Mekah maksud Gusti Allah lihat dulu supaya jadi contoh supaya jadi itibar supaya ngalep manfaat iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nu dimaksud ku Gusti Allah tekos kitu begitu Kangjeng Nabi nyampaikan amanat-amanat tabligh ngaranna ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim disampaikan ke kufar-kufar Mekah berakibat ujung-ujungna waliyaqulu darasta lamna dilalapad liyaqulu pusing lamun kurang teh dibongkar make ilmu alat lantaran eta teh bisa disebutkeun lamu ke manana mana tolab lamun kurang di manaan mana tolab berarti atuh gamanaan nangke kieu wa kadzalika kitu kene sakumaha nu tadi ku Gusti geus dijelaskeun ayat-ayat tanda kebesaran Gusti Allah atuh Gusti Allah ge ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'an nu dimaksudna waliyaqulu supaya kupar-kupar ngaromong darosta Muhammad anjeun mah bisa kos kitu teh horeng meunang ngaderes aing mah moal iman maknya kos kitu ngahartikeunana teu kaharti tah mah sarua ejeng dina ayat Al-Qur'an dihareupeun ge faltaqatahu alu fir'auna adu liyakula duwa wa hazana Kangjeng Nabi Musa teh dipulung ku raja Firaun faltaqatahu maka mulung keluarga Firaun yakni Firaun teh ka Kangjeng Nabi Musa nu mantak dipulung kunaon nu mantak dipulung teh liyakuna aduwa wa hazana supaya jadi musuh lahu ka Kangjeng ka Firaun nu mantak Firaun mulung Kangjeng Nabi Musa teh engke supaya jadi ngamusuhan manya mulung supaya jadi musuh teu kaharti atawa aya bahasa Kangjeng Nabi lidulil maut geraranakan maraneh kabeh nu mantak keunanakan tujuanna jang para raeh manya kitu amat bahasa-bahasa nu kos kitu moal bisa dicerna tanpa make ilmu alat nu mantak lamun teu ngaji alat geus bahaya engkena kadituna jadi Muhammadiyah Persib Persatuan Sepak Bola Bandung mal beres aduh kadituna PKS kunanya nek kiai ngomong-ngomong PKS bagus cecak banget sia mah teu nyaho ka jejeroanana di jerona leuwih dahsyat tibatan Muhammadiyah PKS baheula Muhammadiyah mah tilok nyaritakeun bahwa tolak tilu jadi hiji gara-gara ya PKS nyusup ka tubuh pemerintah tolak tilu jadi hiji tak PKS mantak aing sok nyinggung PKS ditampilin siap wae teu nyaona naon sia mah naon tah jeung loba-loba deui 10 nu bakal dirobah Gus Dur padu nyaritakeun hati-hati dengan PKS cukup sakitu aya naon ieu ieu mesti tilok ngamati Gus Dur sih gali kualitas hudangkeun deui Gus Dur tulangna coba bejakeun tanya ta Gus Dur tuh Gus Dur geus leuwih teu hati-hati dengan PKS ya naon ya jeung PKS ya naon teu ngomongna naon nya oh horenganan langkah-langkahna ngarusak ahli sunnah wal jamaah kos kitu di mauk mah PKS dipilih partainya bolon da urang mauk pan bisa nyebutkan bolon apanya nama kedatangan ku Maulana Hasanuddin saya Maulana Hasanuddin dakwahna datang ka mauk milih partainya PKS urang mauk teu beunta mata hatena tolol teh mauk aja mengkonon ge waduh tuh di mau col PKS diparilih kunaon lain tanya heula masa Maulana Hasanuddin mantap kurang mau makhrajna baragus kabeh
komodal nama geus asli ti dituna kuda-kuda geus hebat da urang mau mah makhrajna kajenting nu asal-asalan doang ngaji qiraatna bagus bae sebab ti ditu Syekh Maulana Hasanuddin teh dongengna datang ka mau barang deuk kasepatan teu kasepatan teu jadi mantap urang sepatan mah barelol bahasana bahasa qiraatna sebab Maulana Hasanuddin deuk diajak kasepatan teu jadi kunaon emang didinya cenah loba kangkung di sepatan mah tah loba naon karangarana gitu kucai mungeun cek Maulana Hasanuddin we mambu iki urang ngara doang pan urang teh ya hojerona kos kumaha dan lain sebagainya ngajalankeun kumaha sana urang namun diajukeun ka mersi nu anyar kuari paeh di jero bah kaget kos orang kampung kawin jeung artis atuh didelegeun doang ban numpakan aku bae saking ya kos aki-aki kawin jeung urang Lampung nya putih ban aki-aki naik atuh teh turun deui kaget tuan ieu ditaklif nya aya cak Allah teh kabutuhan sia dahar aju nginum pake kendaraan imah kurang kumaha salat atuh sia kae ayo nah jang nyampekeun salatna aing ngutus rasul tiba heula ku aing diutus di mimiti Kangjeng Nabi Adam jeung Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh terus Kangjeng Nabi Lut terus Kangjeng Nabi Ibrahim ke kadeda Kangjeng Nabi Musa Harun terus Kangjeng Nabi Isa terakhir Rasul aing Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jang nyampe akur bakal eta teh nabi-nabi akur teh nitahan ibadah nauhidkeun hiji pangeran Allah mentek lamun ayat Tritunggal bohong teh Rasul Allah pan Kangjeng Nabi Isa teh hiji pangeran teh Allah nyana ge kaget di pangeran-pangeran ke di sidang Kangjeng Nabi Isa teh bakal disidang ke di akhirat Isa bayo naon Gusti made di pangeranan eta jadikeun pangeran kumaha mimitina wah disidang Kangjeng Nabi Isa mantaknya embungeun nulungan umat naheulanan ketika jelema lulumpatan teh coba ka Nabi anu coba pas ka Kangjeng Nabi Isa cak Kangjeng Nabi Isa moal bisa kula emang kunaon boro-boro jang nulungan umat kula ge bakal disidang pelebah mana disidang dipangerankeun ieu di mana mimitina ieu di mana mimitina ieu aing dipangerankeun cak Kangjeng itu ka dieu Kang Muhammad coba kan tuh terakhir ka Kangjeng Nabi Muhammad ya wari Kangjeng Nabi diturunkan kita nauhidkeun ka Gusti Allah wari nyaritakeun syariat di antarana eta rukun Islam syahadat salat puasa zakat haji etalah syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina rukun Islam eta beuh kitabna ya Allah nuletik menang mereteli tina kitab gede sapina kitu kene takrib riyad naik saeutik irsadul ibad naik deui kitab Fathul Muin disarahan kitu takrib ge Ibnu Qasim jadi 2 bajuri Fathul Muin disarahan jadi 4 i'anah digedekeun ka ditu jadina kaluhur deui Fathul Wahhab woi di Fathul Wahab dikembangkan deui wah ka dituna jadi raudhah jadi natufah nihayah Masya Allah karim lain lalagaan woi ka dituna disarahan 20 jilid Masya Allah kitab teh tidinya doang ge puluhan jilid ratusan jilid euy nu mantak teh bisa 1 tahun 2 tahun ngaji teh mana jelema santri doakeun cenah kula nek nyeun pondok sabaraha tahun saya mondok 10 tahun ya can sakumaha ngaji 10 tahun mah geus kaukur jasa paling geus sakieu naon cenah eta rahasia teh mah pokona sakieu geus masa sabaraha tahun mas antren aya cenah bangsa 12 can sakumaha namun sabaraha tahun bahasa antrenna aya meureun 17 tahun mah rada deres amun sabaraha masantren tileutik cenah kula mah masantren teh memeh lahir geus masantren nah iya para ieu mah
iya parah ya. Tah eta karewa gitu hese ngaji mah. Hese lain lalaga. Di samping hese ngaji macana. Naon gitu ngamalna. Di samping ngamalna hese deui ikhlas da. Masya Allah. Terus beki luhur. Asal geus bisa ikhlas we. Ngemplong. Jadi cekas ikhlas bah. Dek nyolakeun eueuh nu di deuleu. Eueuh sagala sholawat, sagala tek-tek beungeut. Eta geuyebed eta nu kos kitu teh. Geuyebed ngaran. Dek ngariung di deuleu sugih henteu. Ai praktek nyolong bade. Ngariung di sugih henteu dibere berkat, barang di susah berkat gede, nyolong bade. Dibabagi ku janan sia ka ditu bae aing gade. Emang kurang? Enggak sulah ngomong rahasia. Di jero hatena ieu sugih, bagian aing itu mah susah sia. Barang balik teh anu susah tuh ka bawa berkatna. Aing nyana, eueuh naonan sial jasa. Aya deui nu ngundang, menang 2 peuting ka 3 peuting nu susah. Aing bagian aing waktu susah tuh. Maka mari ge nu susah, gede berkatna. Sia ka ditu nu sugih tolong. Pas nu susahnya susah, deui nya minta tolong. Boro-boro berkat deui. Emang nasib jore jasa cenah cekan aing. Kunaon eta teu ikhlas. Ai ikhlas teh moal aya kos kitu moal deuk kumaha teh deuk kumaha. Teu ikhlas mah ngomong bae ngomong teu. Dibere ku diberena komo teu dibere ngomong malulu. Kata kiai lamun anu kos kitu gantung. Gantung teh kiai kos kitu mah. Ai ikhlas teh ayana naon geus bae keur carita diberkatan alhamdulillah lah sapira sangu atuh. Jadi kamari geus dahar bae paling bae mun teu diberkatan paeh meureunna. Itu bae geus ulah hese-hese. Jadi diberkatan tuh alhamdulillah. Geus ulah aya naonan tangeunaheun kadanyana. Tiis. Mentek permut jelema nu ngondange. Naon sebabna? Tiis hatena. Ngeunaheun. Aing mah cenah moal ngondang kiai anu deui kurang nungkeur ieu diomongkeun kadanya ku kiai nu maksud aing ngomongkeun teh lain ngomongkeun naon abesiar rada gede merena. Kan begitu beres da kos kitu. Eta kiai nu kos kitu mending gantung cek ulah. Di mana? Di Tangkal Jarong gantung. Ye Allah ieu tah keur carita. Hah? Dek naon deui? Aing geus ngajelaskeun tentang kebutuh sia bere ku aing sia. Timimiti pakaian, dahareun inung tadi padi geus dijelaskeun ayat dage lain lalagaan. Masyaallah karim. Yuwari sawatikum warisa ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa. Walibasut taqwa zalika khair. Dibere ku aing geus. Tambahan deui ka dina kulu washabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musib. Dahareun inuman kabeh. Bila perlu segala kendaraan dan lain sebagainya geus aya di dinya kamari geus dibahas. Tuari, taklif, pemerdi, panita, kades ya. Awas. Aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Wada'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Laksanakeun ku hari perintah-perintah salat puasa dina waktuna. Ayo ulah sambarangan sangeunahna nu haram dihalal-halal nu halal diharam-haram. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassirul ayati liqaumin ya'lamun. Laksanakeun. Ayo, nu cak aing wajib cak Gusti Allah. Sunah haram jauhan. Geus komplit taklif ngaranna. Nah, kuari dek dicoba awas cak Gusti Allah. Ya bani Adam imma yatiyannakum rusulun minkum. Bani Adam Hawa berikut keturunan anak-anak cucu Adam urang kuari. Imma in sartia mazaida digomkeun imma maksudna untuk muatan takit. Imma yatianakum lamun datangnyaan pasti karanjen kabeh rusulun sepirang-pirang rasul minkum ti golongan aranjen yakni jenis manusia.
sabaraha Rasul tiba teh nabi ribuan nabi Rasul ratusan Rasul nah 114 Rasul wajib dikajahokeun 25 Rasul nu pentingnya ho ngaranna bae sanajan teu nyaho runtutan asalnya ho bae ngaranna lamun urang ditanya teh ama Yunus nabi apa Rasul nabi nu kasabaraha eta teh Yunus teh Rasul nu kasabaraha tetalar anu sabaraha nu penting Yunus Rasul aya di lembur panaya nu lain dah eta mah Yunus eta mah Yunus buang kawarah tah nyaho nyana teh aya Ibrahim Rasul nu kasabaraha teh nyawa nu kasabaraha nu penting Ibrahim teh Rasul Ismail ge sarua beja mah anakna beja nama jaksa aing ngadengekeun we nu sok walimatu sapar teh Ibrahim cenah boga anak Ismail aju sabaraha di anakna ngan eta-eta da aing manu nyaho pokona geus eta Ismail anakna bae geus tas cukup sakitu ge geus sedeng eta kos sia bae teu nyaho lanjutan aing harita ngajina rada jauh bari nundutan aing tapi teu salah kan Ismail anak Ibrahim asana salah nu bener sia Ibrahim anak da burung puguh sia tuh ngaji nundutan kos kitu ngaji nundutan kos kitu teh masyaallah nu bener sih coba aing supaya yakin asana Ibrahim anak Ismail bapak sia teh aing sih nu salah sebenarnya ya Allah ya Karim teh aing kesalahan kos itu gadekeun ngaji teh nah Isa Rasul terus lamun ditanya Musa Rasul Harun Rasul nyaho tanyana kos gitu cukup lamun coba hitungan Gusia hitungan coba di Kangjeng Nabi Adam datang ke Kangjeng Nabi Muhammad coba runtuikeun coba tartib hiji Nabi Adam 2 Nabi Musa 3 Nabi Idris 4 Nabi Harun 5 Nabi Sulaiman 6 Nabi Lut 7 Nabi Isa 8 Nabi Muhammad 9 hai atos ya tadi aing teh bisa air runtutan mangan aing nyaho cukup sakitu sorga eta geus geus sakitu sorga aki-aki deres saya kos gitu sebab aki-aki mah teh eleh ku TK pan TK mah kuari bisaan kuari TK teh bisaan aki-aki mah geus ka bisa nya poho malah mah nya ngawurukan incuna gade wagi di pagahan hiji Nabi Adam 2 Nabi Lut ngahaneng ta incuna ge hah turutan akinya ulah datang ka diturutan 2 Nabi Lut 3 Nabi Ibrahim ngahaneng deui budak langgesan bae kilah ala teu betah cenah ngaji di aki wa kos kieu engko lada lain deui aki-aki blon nyana pede bae deui ngaurukan incu imma ya'tiyannakum rusulun lamun jelas jatah pasti datang ka aranjeun kabeh berbagai rasul di golongan manusia minkum yakusuna alaikum ayati anu bakal nyaritakeun ka aranjeun kabeh ayat-ayat kaula hiji rasul nu teu nyaritakeun di dieu dijelaskeun nyaritakeun ayat-ayat kaula yakni syariat anu haram dicaritakeun haram nu halal dicaritakeun halal kaifiat tadi dicaritakeun cukup Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati unggal rasul diturunkeun ke alam dunia yaqussuna ayati Kangjeng Nabi Idris caritakeun ka umatna can aya umat loba harita mah Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus turun ke belah dia nabi zaman Kangjeng Nabi Musa, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim heula, terus zaman Kangjeng Nabi Musa, terus ke belah dieuna zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis nyaritakeun kabeh ge yakusuna alaikum ayati lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas kapapan urang mah teu nyaho paling ge Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat
berarti jago Imam Syafi'i atuh teh jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina urang Gaza nu kuari keur di perangan ta jalur Gaza Gaza urang di Imam Syafi'i mantak Imam Syafi'i mah aneh kanehanana manehanana urang Palestina Arab Irak Arab bahasa Arab kitu Yordan bahasa Arab Mesir bahasa Arab komo Iran mah Persia beda asup ke Mekah Imam Syafi'i teh di Mekah sabulan 2 bulan aneh orang Mekah ge bahasa Imam Syafi'i percis kos orang Mekah bae ciples kos orang Mekah bae eta kaistimewaan Imam Syafi'i nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina beda Arab Palestina Israel Mesir beda lain deui tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis geus kos orang Mekah bae lisan Imam Syafi'i mantaknya nama hafal Taurat lantaran lahir Palestina hafal Injil nya nama nyaho nya nama yang perbandingan tuh umur 6 tahun geus talar Quran nek kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mah pan atuh kieu ge bengkok keneh kieu bengkok keneh ngisan kudu isangan nyana geus talar Quran nek kumaha atuh ya Allah ya Rabbi lain nalagaan bantah mah tuh hese nyaritakeun anak urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran ketika Kanjeng Nabi kamprok jeung Kanjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah cokot pan roh Imam Ghazali tah lawan itu Kanjeng Nabi Musa eleh ku Imam Ghazali kapan tau sakieu umatna ieu lain lalaga tuh komo Kanjeng Nabi ngan eleh kunaha eta eleh sakieu doang begitu Kanjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali manis Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Baik. Cek Kanjeng Nabi Musa, aing mah naja ge saha sia ngaran. Untuk kudu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad sih. Cek Imam Ghazali pan kula ge eta teh keur jaritakeun ente. Musa, kunaon? Apa anjeun teh waktu ditanya ku Gusti Allah, "Wa ma tilka bi yaminika?" Ya Musa, naon nu aya di leungeun anjeun? Pan anjeun ngomong, "Hiya asoi atawakkau biha wa a'udzu biha wa a'udzu subhanahu wa ta'ala." Tepat panjang amat. Ayo, eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa. Atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunah. Waduh pinter ente cek. Eta Ghazali kakaraku lama aing cek Muhammad eta sakitu. Encan nu sejen-sejena. Padahal mah cokot nu bagus anu sejena mah watuh. Padahal mah lain Imam Ghazali bae lain Kanjeng Nabi Musa bae nu sok narembel urang lamun ditanya ku kabogoh narembel sarua kakak ira kadieu teh tadi berangkat nama isuk-isuk haju naik mobil mogok di jalan aya kempes etik di hadean neangan si elai hese haju manggih-manggih rada kebel terus aya alhamdulillah jadi haju dahar heula haju datang ka dieu cek kabogona panjang amat sih jawabna Kak nikmat cek nikmat ngobrol jeung neng teh nikmat oh gitu ai sumur pareum teh di mana ka sumur pareum ka sumur pareum ditanya kunya di dieu lain aya sumur pareum bae aya tanggar Airbus teh di mana nu teu perlu ditanya bobogohan mah ditanya bae kunaon eta lazat ngeunaheun gitu baca Kanjeng Nabi Musa ge hebat jasa tuh ulama waduh luar biasa tuh eta dibawa bikin di Bogozal Masya Allah nah iya Rasul teh nyaritakeun urang mah teu nyaho Taurat teu nyaho Injil aya sempalan-sempalan ge urayan Imam Syafi'i sempalan-sempalan ge keur dongeng carita Kanjeng Nabi dina sejarah Kanjeng Nabi aya bahasa-bahasa di Injil mah kieu Taurat mah kieu aya gengan sakadar sakitu teu nyaho urang babagan dina Zabur babagan dina Injil dina Taurat teu nyaho urang mah berarti kan aya kaifiat-kaifiat tertentu cara ibadahna lain deui adapun nauhid kana sarua ka Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati nu jelas kuari mah urang di zaman Kanjeng Nabi terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun datang ke aranjeun kabeh utusan kaula nu ngaran Muhammad yaqussuna alaikum nu bakal nyaritakeun tentang ayat-ayat tentang syariat-syariat tentang kejadian-kejadian
baik anu merupakan alam maupun kejadian gaib-gaib dan lain sebagainya atau perintah ya salat ya puasa ya zakat ya haji dan nauhidkeun ka Gusti Allah. Nah Muhammad teh yakussuna alaikum ayati deuleu cak Gusti Allah. Awas faman ittaqa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka sahabat jelema nu mantek di dieu make faman ittaqa lantaran tadina di ditunain ditendenan mazaidah satelit takkid panjang tatengagang aya rahasia-rahasia ieu mah keur carita singkat bae faman ittaqa maka sahaja lemah anu ngaraksakan kasyirikan tina kasyirikan berarti pembawaan Kangjeng Nabi nu dibawa ku Kangjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut. Nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah, ti kalangan jelema hartawan budayawan hartawan Kang Senam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ti kalangan wanita adalah istrina ku anjeun Siti Khadijah. Etalah jelema-jelema nu brilian otakna pikiranna hatena nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar di iman langsung ka Gusti Allah. Pamanit tako saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan iman langsung nauhidkeun ka Gusti Allah wa aslaha ngabeberes soal peramalan-amalanana kumaha wudhu